Aing ampun babadeun teh lega. Si Agus ka mana deui mereka lila-lila teuing aing teh bebenangan kieu ya. Ngomong arek ka dieu si Agus teh. Ni eueuh teuing Ampura aja tuh keberangan aja Hah? Ampura keberangan. Keberangan. Nah, make keberangan sagala. Kan sangut kan asak di imah teh nyata. Astagfirullah. Tapi kadinya parang tinggalin. Astagfirullah, di meja di moal gawe ayeuna. Teuing nyata bingung, piraku kudu kebedog. Kunaon segala aya atuh korek-korek Dia aya nama sakieu abah daguan di saung. Hah? Kuing ene di gawean. Mana? Ieu nginjem parangna abah cicing di saung di ditu. Itu. Nah, jadi gitu bener tah. Abah mah cicing daguan di saung di ditu. Kumaha lamun datang nu gobo, nu boga barang ka ulang tahun kakek. Moal. Siapa si kakek datang awas. Moal moal. Kawing geus bebeja si kakek mah. Moal ka dieu cenah pa ayeuna mah. Kitu. Mancak uing teh cicing lagi cicing di saung di ditu. Ingat tuh arek gawe teh pintar rapi. Poho, Coba poho pintar deui. rapi, coba kurang nyata bawa. tinggalan ka dieu. Poho, abah mah nagoan lah di ditu mumpung si kakek. Moal ka dieu si kakek mah ka urang ge bebeja. Moal ka dieu cenah pa ayeuna. Moal. Ayo gawe diinjem deui si Agus aing parang narik kumaha aing aing kudu daguan heula we di dieu meureun. Astagfirullahaladzim si Agus mereka arek gawe teh barang bawa parabot aing ampun. Tapi juga sorangan ini gawe teh. Bos. Sorangan wae. Sorangan. Siapa ke mana siapa? Tadi mah teuing ka mana teh ka saung heula sugan. Tak kieu bener digawena alus tah sauna bobokor ulah make Heeh, kieu beneran. Siapa tadi ke mana siapa? Si abah mah tadi ngaleos heula ka ditu teh ka mana gitu. Oh, kan bener kitu geus ngasara bener kitu tah. Alus itu mah kapake ku urang. Dasar wa mah jeung si abah. Oke, urang ka dieu nya. Oh. Ayeuna ka mana si Abah euy ayeuna. Cek si Agus mah aya inget gawe cenah tadi teh. Nah, diga eta geus kalah ngajejen dog. Abah, hei. Abah. Ai abah teh gawe. Dinya mah tuh si Agus parangna. Pain dinya mah alasan si Agus mah tuh tadi keur ngahanca. Oh tadi inya mah tuh kudu kumaha? Atuh kan dibikeun ai rek niat gawe mah rek niat gawe henteu. Si Agus sama parang cenah. Waduh abah. Tadi geus bebeja cenah ka maneh. Paling gak abah anu eta paling gak anu teu mau parang. Geus bebeja cenah mana mah cicing we di saung cenah tuh si Agus. Ah, mah mungkin. Ayo tanyakeun ka si Agus. Ayo tanyakeun si Agus. Tanyakeun. Sok. Naon? Pan mana tadi teh mau parang nyam ka urang. Teuing da uing nu mah parang mah abah nu teu mawa mah. Abah mah. Jadi tengah ku kitu naon teh kakek mana teh itu tuh si Agus. Cek urang oge nya abah nu teu mau parang. Henteu. Teu mau parang si abah mah. Urang ge tita tadi ti isuk si abah mah paneuri. Tuh nya abah mah tekan. Wah enggak disalahkeun di wae mana mah nyalahkeun ka urang pan mana teh mau parang tadi teh. Ada teu nyalahkeun si abah mah paneuri ka dieu kek. Hah? Ka paneuri ka dieu ge. Paneuri. Urang mah ngadon diuk abah mah teu mau parang berarti. urang mah ti 6:30 geus di dieu. Ai mana mau parang? Mawa. Tuh nya tekan ge. Mawa urang mah mawa. Tani mawa. Si abah nu teu mawa. Astagfirullah aing pada nyalahkeun kieu naon? Teu Mana Agus tadi oge datang kaberangan cenah kaberangan kaberangan. Teu rumasa. Penginjam cenah nyem parangna entar leuweung teu mau parang cenah. Ai abah kumaha ayeuna pan abah teu asup gawe mun ari kieu carana mah. Asup gawe rek asup gawe kabar bawa parang henteu itu ieu henteu. Abah mah teu mawa ke parang henteu. Mantakan Henteu. oge nya. Henteu. Abah mah. Ngangles si abah mah. Kaisukan deui lamun gawe mawa parang. Aing geus pada nyalahkeun we kieu ka tindak salah. Mane Agus anu tanganna mah. Manehna mah 6:08 ka dieu ge urang mah 6:07 sini dia. Ya, mantakan oge abah mah. Kumaha? Astagfirullahaladzim kudu. Majar teh cenah ka urang teh kieu. Da si kakek mah cenah Gus moal ka dieu. Tuh, abah mah ke ngomong kitu arek ka dieu arek moal gawe mah sok sutet getoa, mawa parang ai rek gawe. Ngomongna teh kitu da Gus cenah lah. Ayeuna mah cenah congkrang cenah. Teu mawa abah. Si kakek mah cenah ngomong deui mah kakek ayeuna mah kieu nya. Mane geus boga anu gawe garansi Agus ayeuna. Aing arek mantok ayeuna mah geus. No. Ya, jadi kitu ati-ati eta mah. Teu mawa. Ada sama bisa entah henteu nya. Henteu.
Yakin Ente. atuh kitu cara mah teu jijeunan maneh Ente. kitu mah. Si Ente. Abah mah yakin ngabohong gitu. Da ngomong lagi gitu. Agus make nyalakan ka aing. Pan sia nu anu teu bawa parang mah henteu sia teh. Ke sia mah beurang ka dieuna oge. Napa ka aing disalahkeun sia teh Agus? Nah teh aing jadi mitah we ka aing sia. Awas sia lamun pamanggil juga aing dibawa ku aing sia Agus lah. Pantau daripada kieu membantau ka aing geus. Da si kakek mah moal ka dieu cenah ka urang Ayeuna teh. kieu we, ayeuna mah maneh we terus di urang Ah. we. Keuna si Abah mah deung sumaldaekeun di urang. Nginjem heula duit atuh urang Naon? karisukan. Tuh mana mah can naon eta kana duit wae bingung. Udah, Coba tuh. urusan duit mah pagawean bereskeun heula. Da mana masuk pelitnya tah. Sok pagawean, pokona mah ngana kan ulah ngahihi leudanan. Si Abah eureun maneh eureun awas. Moal. Pokona maneh tulikeun gawe kade. Asal urang asal bener bayaranna ti maneh. Wah, pasti lancar, sok bayarnya teh kemarin ge lancar kasih Abah oge urang mah. Bajarna itu hitungan potongan wae Tam sok cenah. percaya kana omongan batur. Ah, Ngopi cenah dipotong gaji cenah. moal sok Kan urang kakarak nyobaan gaji Heeh, sok gawena. pokona gaweana cing getot seperti kieu gaweana pokona mah. Ieu bener kieu. Heuh kitu. Sauna Baraya subrek, baraya subrek, baraya subrek.